ngeunaan sajarah kuta tandingan ieu urang melipir wae tina lakon wayang diwongku ku opat lakon Pandawa. Nyata lakon kahiji goreng kahiji lakon Dharma Kusuma Nampi Pusaka bibit cariosan aya dina rekaman Abah Asep Sunandar Sunaria dalam kesepuhan ti Bandung. Ceritana Pandawa Korawa masih kumpul di pusat daya negara Astina. Simbol aran negara nyata nyadak tina perlambang tina gajah, artina negara kokoh kuat serta makmur. Pandawa Korawa masih dina asuhan atikan ti Mahaguru Resi Druna, sepuh anu linuhung serta seueur luangna. Saprana nincak umur dewasa, Pandawa Korawa mimiti aya paselingsingan menantah Tahastina sabab dua keturunan ieu sami-sami gaduh hak nampi waris negara. Ari hareta Nalendra nu jeneng nyaeta Prabu Destarata. Nyatana ramana para Kurawa. Ari Pandawa eta putra Hastina ti Pandudewa. Adina Destarata nu jeneng ti heula jadi raja di Hastina. Harita tos pupus. Ari Destarata nyatana raja penyelang. Da mungguing aturan teh teu nyimponan syarat ngadeg jadi raja sabab gaduh kekirangan masalah kesehatan badan. Nyaeta teu tiasa ningali. Waktos cerita Pandawa masih di Astina ieu kayaan Laut Jawa acan lebar jiga ayeuna. Samalih Pulau Sumatera, Jawa, Bali sareng Madura masih ngahiji. Ayana Hastinapura ayana di basisir. Ayana meureun beh ditun wilayah Gunung Muria ayana mah sekitar di Jawa Tengah panginten. Negara Hastinapura nyaeta negara bandar. Seueur bandarna seueur pelabuhanana maju akibat pertanian sareng perdagangan. Sagedengan Hastina seueur kerajaan nu sanes. Aya anu di wilayah pegunungan, wilayah kidul, sareng aya di pulau-pulau sanes tos aya kerajaan-kerajaan waktu ieu. Mung kerajaan Hastinapura kaitung kerajaan anu punjul wibawana seueur rehanana seueur pengikutna seueur segutuna. Ayeuna orang gentos di Jalan Sawur, urang nyareoskeun di Tegal Gorowong Tumaritis, Pelemburan Semar Badranaya menuju ke Sumpingan Adina. Batara Guru Hyang Adipati Jagatata Raja Swarga Triloka kapingkalih Adina nyatana Lurah Tawag Teja Mantri samian nuju madep ngariung di Tumaritis margana aya pangondang ti Batara Guru wireh kangen tos beberapa tahun tetepang terus bara abad tetepang datang ngajak kumaha lamun kumpul deui di Swarga Manikloka jongring salaka eta bade huap lingkung hayang dahar ngariung sakeluarga nuju kitu nuju sasonoan kitu aya pagendra ti ramana eta ramana Semar kudu Batara Guru oge Teja Mantri nyatana Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal ieu ngondang ke para putrana, diondang ke Kahyangan Johar Manik di Kahyangan Alang-alang Kumitir. Langsung para putra ngadeus ka Alang-alang Kumitir. Nyatana Sang Hyang Tunggal ieu gaduh rencana ngedeukeun Ratu Adil Paramarta, ratu nu bener-bener ngagem karatuan serta di pasaran pusaka ti para dewata kangge contoh di alam dunia. Kangge jalan ieu kudu jalana kudu testingna. Eta testing diserahkeun ka Semar Badranaya. Wami target rencana sasaran nyatana antara para putra Korawa sareng Pandawa. Kieu mungguh cariosan pan Abah Asep Sunandar Sunaria. Mun kitu mah kaula kieu we atuh Semar cobi bulan kakara di Astina bakal pinangih jeung katengtreman lamun eta nagara Astina geus dipimpin ku satria piningit
anu mana Satria Piningit teh sareng saha nu saha jeung anu mana nama gumantung kana bisa jeung teu ngajawab pertanyaan maneh nu matak eta layang jamus kalimusada buru-buru gerabikeun nyaeta kajalma anu bisa ngajawab pertanyaan-pertanyaan maneh. Saparantosa nampi perintah ti ingkang rama Sang Hyang Tunggal di Keraton Johar Manik tilu putra ieu Semar Togog sareng Putra Guru enggal miang nyaeta rencanana bade ngalaksanakeun parentah sarta nyusun rencana di hiji tempat ieu Semar ieu reureuh nyata di wilayah leuweung waktos anjeunna menuju alit sering main di dieu, sering among di dieu. Urang sebut we ieu minangkana alas kadewataan. Jadi dia ngarencanakeun ngadegeun nagara kangge nguji ka para putra Pandawa sareng Kurawa. Disebutna nagarana ieu nagara atau Keraton Ajar Padang. Anu bahana nyandak ti istana Wisnu di utara segara di tambut heula dialihkeun ka dieu. Tah dewek teh rek jadi raja ayeuna di dunya. Tapi aya tanahna teh rek nyokot ka nagara Astina, perbatasan nana anu kakidulna nyaeta alas Kutarungu, kakidulna pisan alas Amer. Leuweung Mertani tah di dinya dewek dek nyieun raja nagara teh Leres. Sae. dewek dek jadi raja tah wayahna Togog si lain jadi patih atawa si lain jadi raja aduh untuk sanggem Tina panyerosan Wara Semar Badranaya ieu ngeunaan lokasi wilayah negara Ajar Padang tiasa kasusul duyukeun sareng zaman kiwari. Anggap we namina alas ieu alas nu tempat ulin para dewata, urang sebat alas kadewataan. Nah, pamingidul deui jogna ka alas Kutarungu. Upami ngidul deui lempeng teras anjogna ti Kutarungu ka alas Amartani. Teh ti dieu gambaranna teh ti alas Amartani. Alas Amartani engkena ngadeg janten negara Amarta panginten. Tah satos jadi Amarta ieu di kakiwari aya dua istilah. Alas Amartani sareng Rawa Amartani. Enu kantun nyaeta Rawa Amarta panginten. Ti dieu tiasa kajujut pas ngidul deui nyaeta ka wilayah Karawang, ngidul deui ka wilayah Kota Tandingan, ngidul deui nyaeta ka alas Karanggan. Saprakna ngadeg negara Ajar Padang nu di wilayah saperti di wilayah Hastinapura ieu janten masalah di negara Hastinapura. Pangna Narendra Destarata ngutus ka para Kurawa sareng Pandawa sareng jago-jago di Hastina kangge ngabubarkeun ieu negara Ajar Padang. Kayak ini diberi kesempatan kayak ngetes putra-putra Kurawa sareng Pandawa. Para putra Kurawa teh anu lulus dina bidang adu fisik, terutama kapingkali nata terucingan teh anu tiasa lulus. Nah di dia terlami sumping para putra Pandawa nyatana Darmakusuma, Bratasena, Tanapi Bima, Arjuna, Nakula sareng Sadewa. Ieu sami nya langsung bitotama secara fisik ngalawan jago-jago di kerajaan Ajar Padang. Disesakeun saurang menghirup nyata Darmakusuma di dieu ada malah pertanyaan ieu Sang Narendra Ajar Padang ieu ngeunaan
keadilan Dharma Kusuma. Upami ia dipasihan jatah seorang kedah hirup dan terputra Pandawa, dumana nu bakal dipentas supaya dihirupan deui. Nya ieu ngajawab Dharma Kusuma nu diwenta komite sedihirupan nyatana nya salah siji di antara dua para putra Pandawa ti Dewi Madrim. Sanes nyuhunkeun nu dipikanya anakku Dharma Kusuma nyatana Arjuna. Alasanna sangkan adil sabab Panudewa gaduh istri dua nyatana Dewi Kunti sareng Dewi Madrim. Upami Dharma Kusuma selaku putra Dewi Kunti hirup, minimal salah hiji putra ti Panudewa ti Dewi Madrim antara nakula sadewa eta kudu hirup dia ambeh adil. Nu pokona mah pikanya teh Arjuna di antara para putra Pandawa teh, tapi berdasarkan keadilan tetap kudu milih para putra ti Dewi Madrim. Mari ieu cocok napakna keadilan jawaban Dharma Kusuma. Ya ieu ngabulkeun permintaan Dharma Kusuma, malah sadaya putra Pandawa dihirupan keping kalih ieu Semar nu nyamar masihkeun pusaka kubangan Cauk Wijaya Kusuma cemat lain jemus kalau sadaka Dharma Kusuma. Heug atuh ta ieu geura tarima titipan ti kaula. Omat ieu layang jamus kali musada geura tarima ku anjeun. Ieu teh naon? Ta ieu teh jieun lambang keagungan negara. Nampi nuhun kaula nuhun. Anjeun moal jadi raja di negara Astina, tapi lamun ku urang Astina diberi leuweung amer, pek geura babad eta teh hiji nagara engke. Anjeun bakal jadi raja di negara Amarta, bakal jadi ratu mulku, raja nu ngarajaan raja di Satatar Madya Desa di Satana Pratipi. Mungkin waktu Pandawa nuntut sapalih wilayah negara Hastina nyatana janten milik ti para Pandawa, nyatana Raja Destarata masihan bagian nyatana alas Amartani kangge para Pandawa sepados diolah. Kin para Pandawa ngalih ka alas Amartani, tujuanna masalahna mah dialihkeun ka alas Amartani teh supaya dirogah halaku sesatuan sareng makhluk-makhluk anu garanas mung kulantaran aya tameng aya pangoban teh yang Semar. Ya alhamdulillah tiasa rampung, tiasa disingkirkeun, singkahkeun segala makhluk barakasakan ieu ti alas tani anu sakitu, ti alas Amartani anu sakitu sangatna engkin. Ada janten padukuhan, janten lembur besar, lembur maju, janten kota. Mungkin ada janten kerajaan disebutna kerajaan Amarta. Ibu kotana di Indra Prahasta. Sata cana perang Bratayuda seur kejadian aya lalakon deui nyatana lalakon Arjuna miang ka negara Cina. Ieu perintah atanapi utusan ti Sri Bathara Kresna minangka Wisnu dalam dunia. Sri Bathara Kresna ngangkir ka Arjuna ka Pancawati Denda masihan tugas kangge nyandak jimat kasuburan nu harita dicapangku Lurah Tawau Teja Mantri nuju ngaluluguan di wilayah negara Cina. Ya Arjuna naros naon sababna butuh jimat kasuburan sebab teu kirang jimat we di Pandawa. Nya termasuk jimat pusaka jamus selain jamus kalimusada. Rakana nyatana Sri Bathara Kresna nyarios negara teh sanes ukur ku pamong praja. Ngadegna negara nyaeta hiji aya wilayah, dua aya masyarakatna, ketulu aya pamong prajana, aya pamerintahanana. Upami pusaka di praja hungkul ieu masih lemah sebab sami rakyat oge kedah aya kakiatan, kedah gaduh pusaka, kedah gaduh kehormatan
oge sami nagara oge wilayah oge kedah aya pusaka kedah aya sasaka. Jadi jimat teh sanes di Pamong Praja doang, tapi jimat atau pusaka kedah ngancik oge di rahayat, kedah ngancik oge di wilayah negara. Pangna negara ngadeg teh diantara aya negara aya rahayat anu kuat nu gaduh jimat, nu gaduh pusaka. Sahancur-hancuran negara upami rakyat masih aya, wilayah masih aya, mungkin tiasa diadegeun deui asal gaduh pusaka sareng sasakana. Sedangkan rakyat di zaman harita kawilang acan gaduh pusaka cepengan. Nya ditarima tugas ieu janten ti amarta ieu miang mun teh selautan. Kasulitan mun teh selautan ieu Arjuna meredih. Da harita teh nu ngiring teh Semar oge para putra ngiring. Arjuna meredih ka Semar, salembar kuncung dicabut digebukeun ka laut, laut janten saat. Saat perjalanan teh aya 6 bulanna di perjalanan di tengah laut nu saat bolak-balik nyumpingan ayang tawag Teja Mantri nu aya di negara Cina. Pangna gaduh jimat kesuburan nyata ayang tawag Teja Mantri ngusahakeun wireh para rakyat di Cina seur anu humanduar wireh tanahna teu subur, seur tanah anu teu tiasa digarap. Jadi ngarekes ka para karuhun, ketemu Kanjeng Rama Adam, para sepuh-sepuh, para nabi ieu ngarekes. Nyatana nyumpingan ka makam Rama Adam Ibu Hawa. Kumarga ieu Dewi Sri nyi Paci Sang Hyang Sri sabada pupus ieu dikuburna ieu di antara makam Rama Adam sang Ibu Hawa nyatana di Padang Arafah. Ngadadak harita wilayah ieu janten leuweung timbul berupa kakayon. Ening menyan, gahru candana, awi rupa-rupa awi, palawija cau sang jebina sareng pare. Yang tawag ieu nyandak bibit kasuburan berupa pare sareng palawija nu saperlukeun oge. Menyan panginten dicandak ka negeri Cina ditanam. Ngurusna secara ditanam saperluna da teu teuing diemam ieu. Pare mah teu kenging diemam. Dijimatkeun doang di pulasara saya pamintana pamundutna ti Dewi Sang Hyang Sri. Dipasian ku yang tahu Teja Mantri dicandak deui ka Jawa ieu sapali. Candak ka Amarta ka jimat nagara sang jimat para rakyat mungkin bade dikokolakeun janten tatanen di wilayah Amarta di janten jimat da harita mah parena acan tiasa diemam jeung jimat doang ditanam, dipanen, disimpan di pandaringan, di dama-dama, dipelak deui jeung kitu we. Tujuanna supaya ngundang kasuburan. Pas uwih nyatana para putra yang Semar itu kuat. Nahan lapar genep bulan di laut ieu. Dibeuleum saya aya sampah rumput laut naon dibeuleum, dimasak. Diteruang ku ieu cepot, gareng, sareng dawal ditaruang maling-maling ieu timbul tsunami bedah ieu cai kaluar deui jeger. Alhamdulillah mencatna palidna ka basisir negara Amarta tiasa hanjat. Ieu kejadian sameh perang Bratayuda. Mung aya Pak menta ti Dewi Sang Hyang Sri teh daek dibawa ka Pulau Jawa asal mung aya pamenta nyata para putra Pandawa kudu gaduh pamadegan siap ngayonan perang Bratayuda, siap nuntut hak sareng ngajalankeun kewajiban. Pamiti siap ngalakonan perang, teu siap perang Bratayuda, maka Ibu Dewi Nyi Paci Sang Hyang Sri alimun ngiring sareng Pandawa. Ieu seloka teh bibitna Sri sareng ajaran kasiapan perang ieu seloka pokok. Janten upami aya wilayah kota Pohaci di kota Tandingan jelas panginten ieu teh mungkin wae kapungkurna teh para Pandawa ieu nyimpen bibit-bibit Nyi Paci Sang Hyang Sri secara ngahuma panginten di wilayah kota Pohaci. Itulah ieu mah. Data sandasa di emam harita mah. Entah di emam jagong, tiasa jagong mah. Cau tiasa ieu dan teu tiasa. Ieu pantes ngaya bandingan sareng
peperangan aya ngaran kuta tandingan da pantes da pamentanya pace nyata persiapan ke perang lu yung ngaranna kuta tandingan loba nu ngalakonkeun tanu ieu wilayah anu lakon perang nya bisa oge kos kitu teu teh samuka langsung daya aya laku hak teu kieu ieu mah pendekatan weh malipir namanya malipir dina sejarah aya kuta Masigit kuta Marium pantes inten mah kuta bebenteng persiapan kayak nahan serangan persiapan pelindungan masyarakat nganggo bebenteng kapungkur mah da perang langsung perang panah perang tumbak ieu persiapan ngangge perang persiapan ngangge mempertahankeun keutuhan wilayah pen lakon ieu terus dicandak ieu bibit kasuburan nya Pocang Sri jantan jimat di masyarakat jantan jimat di para petani